Cik ahli kasyaf bahwa turun di setiap tahun sekaligus 320.000 balai diturunkeunana wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahril safar diturunkeunana dina poe Rebo akhir bulan Safar. Nah bulan ieu Rebo isuk jadi sekaligus setahun teh diturunkeunana dia poe Rebo tak kejadian gempa Lombok eta teh ti Rebo itu geus dicatet bahkan memehna ngan diturunkeunana catetanana mah meh urang aya meh dunia aya ngan diturunkeun ka langit pertamana tek dina Rebo. Kejadian tsunami Palu, angin beliung, banjir Lampung, Palembang dan lain sebagainya. Terakhir kapal can aya kuari kapal ge. Diberi waktu ku Gusti Allah 50 60 70 tahun teh rugi lamun henteu dipake mondok supaya bisa maca kitab minimal bisa nyoret kitab gitu. Gusti umur geus tare ka kuburan masih keneh can bukar miki waktu cenah kiai malah namun waktu ente ngadegetan kiai ente di lembur ente ulah ditinggalkeun geus bae bejaan nyan kula mah maca kitab teu bisa ngaji ge nundutan bae ngan deu keresepekeun nu bisa maca kitab tah tanya ustadna tah boga motor boga nginjem lain mere bensin nginjem boloon ya Allah tad boga beas tad aya sih coba ya 2 liter lah tolol teh jelemanya ngadegetan teh ya ngangeunakeun Ustad boga motor boga tajang meuli bensinnya cukup 5 juta pe ieu nah ya beas boga sih aya 1 liter 2 liter mah tuh kayak kukula dibawakeun sakintal kan minggu hareup gitu deui kan kieu lagi ngadoakeun Gusti kajen teuing abdi mah ka neraka ge kasal si eta bae tuh coba kumaha kurang kumaha coba kiai mah kajian abdi mah ka neraka ge lah asal si eta bae ka sorga kan malaikat ge heran malaikat pun kitu amat ngadoana aya tuh si eta bae ka sorga tuh kumaha aing sia mah bodoh memeh urang ngabahas materi pangajian urang aya nu mohon doa Fatihah darwi 20 genep Safar di bulan Safar aya Rebo Wekasan Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat tanggal hiji menurut hisab qot'i Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa malam 12 di mana ba'dul arifin ngajelaskeun tentang Arbi'ail akhir bo akhir min syahri Safar dina bulan Safar Rebo akhir disebutna Rebo Wekasan. Wekasan iku bahasa Jawa. La Sunda mah Rebo akhir. Wong Jawa iku ngucapaken Wekasan. Ya pada bae ge.
lah iya akhir itu bahasa Arab dipakai kurang Sunda rebo akhir jadi Sunda mah ke Arab-Araban iya rebo akhir mah bahasa Arab sebenarnya itu bahasa Raja Pahad warima Raja Salman orang Jawa mah aslinya nama rebo wekasan dina bulan Safar. Zakara ba'dul 'arifin min ahli al-kashf wa at-tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyatin wa 20,000 min al-baliyat. Cik ba'dul 'arifin wali ba'dul 'arifin anu min ahli al-kashf wa at-tamkin ahli kasyaf bangsa Muhammadiyah Persib Wahabi wah percaya kaje orang lain percaya cik ahli kasyaf bahwa turun di setiap tahun sekaligus 320.000 balai diturunkeunana wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahril Safar diturunkeunana dina poe Rebo akhir bulan Safar. Nah, bulan ieu Rebo isuk. Jadi sekaligus sataun teh diturunkeunana dia poe Rebo. Tak kejadian gempa Lombok. Eta teh Rebo itu geus dicatet bahkan memehna ngan diturunkeunana nah catetanana mah meh urang aya meh dunya aya ngan diturunkeun ka langit pertamana tek dina Rebo. Kejadian tsunami Palu angin beliun banjir Lampung Palembang dan lain sebagainya. Terakhir kapal can aya kuari kapal barodo neangan kapal sakitu gedena can kapanggih keneh bae disakolakeun kudu disakolakeunana tuh di dapur kula buba kapal anak kula loba aja setah nu Garuda aya nu Lion aya oh macam-macam ngan mesinan damah iya balai komo tama anu haju dititah balik ku pamajikanana eta ge balai keneh diusir mana geus boga anak 5 genep diusir ku sebab teu digawe-gawe salakina hayang ti peuting doang digawena teu beres atuh jak pamajikanana digawe embung tani embung aya ngagawean hayang wah teu beres diusir eta ge balai keneh ubah balai Masya Allah aya anu haju nyandung kanyahoan eta ge balai tsunami unggal poe dicarekan bae ngan salakina we lain kajen dicarekan ge asal bisa gilir we belon teh udahnya kajen we carekan ge nu penting we gilir pokona we carekan aya aja loba anu ngurusan hulu leutik bae atuh hulu gede mah teu diurusan oh masalah bermasalah nami jadi akhirat bermasalah atuh payakulu zalikal yaum ashaba ayyam sunnah Rebo dina setiap bulan Safar teh rebon paling berat poe eta geus aya carana tapi khusus ka para arifin salat disebut salat Rebo Wakasa di Garut Kresek zaman guru kula dengan imam berjamaah Cilember baheula Bandung ajengan Saifuddin almarhum di Cililin baheula Babus Salam terus ke Gunung Halu di Cililin kebelah itu terus aya ngaran lembur Gunung Halu jorenya Gunung Halu jadi eta tapi eleh ku pangodokan
Bodokan ranking hiji tama kobet lembur gunung halu rada deres kene gunung halu rada deres kene tama pager ageng rada deres kene tama Cihaur Beti Tasik Balasik kene tapi lamun geus pangodokan kobet ya Allah atuh dikodok haju dikobet tetep beres mantap atuh haju ka ditu na lembur delan ya Allah atuh bau delan teu beres teh nyeun lembur tah ganti ku urang pangodokan citi delan citi atuh delan mah aya teh pas kitu lembur ya Allah salah tah lembur ieu aya jelema lemburna di dembur delan tapi seungit aya jelema pinter deui jadi lemburna mah delan tapi nya seungit nya pinter aya jelema di lembur pondok atuh sabalikna tawa atuh nya bentek nya odob atuh hese Leuy 320 balai 320.000 Masya Allah karim sekaligus lamun aya nu pernah diijazahan salat terbokasan 4 rakaat unggal rakaat bada Fatihah macana 17 inna a'tayna surat kulhu 5 muawwidzatain sabalik ulah make tahiyat awal tapi lu teu diijazahan ulah nu pernah diijazahan bid'ah urang guari kumaha cenah ulah serahkeun kanu geus diijazahan nyana ngadoa khusus cenah di perumahan aya ulah milu mun ku urang diulah-ulah antepkeun bae keuna sadaekna nyana urang mah milu ulah gitu non ngaganggu ulah jitu kieu cenah teu diulah kitu mangka mang ngeunaheun Allahor ge teu diulah-ulah ka mah henteu duha ge nu dititah ka mah henteu komo ieu kami geus nyaho saudara salat diulah-ulah tuh heheotan lamun dahar tadi ulah-ulah demo salat mah boro-boro urang nu sehat titah ulah dahar atuh nu cager we nu cager boro-boro nu cager kitu urang titah ulah dahar nu gering we nu gering kencing manis titah ulah ngadahar sangu geus bae ngadaharna kentang paling jago saminggu nyana sorangan kunaon ieu ganti deui ka sangu leuleus segala teh pan gering lah kajian gering ge paeh bae sadarnya da gitu sakitu ge boga penyakit kencing manis aya jelema boga darah tinggi ngadeng ngambil sate ulah teh darah tinggi tah diulah-ulah tiba heula terus bae gering ngadahar bae aya jelema darah tinggi tita ulah ngadahar kadu sakali ngadahar 2 teu bisa udang deui harita ge teu bisa udang deui langsung pakaianna diganti deui make putih-putih tah eta nu gering ge dilarang hese kumaha cager bab dahar jeung nginum mah kos kitu tapi bab ibadah mah teu kudu dilarang cenah kieu moal geus menyatakan di atas materai pohara tah jelema aja ngan dieu keur carita ulah geus bidah lamun teu boga ijazah ulah aya di perumahan-perumahan misalnya ngayakeun ulah milu guys urang mah nyerahkeun ka ahli na bae sebab salat urang mah teu yakos kieu beres salat ngadoa nah mun haju salat ngadoa hafizahullahu bikarami min jamil balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum ولم يحم حوله بلية من تلك البلايا إلى تمام السنة sahajelema anu salat seperti tadi 4 rakaat dijaga ku Allah dina seluruh cocoban nu tadi diturunkeun anu diturunkeun sataun
mual kakenaan ku coba dina tahun eta tepi ke akhir tahun doana ye pernah di fotokopi teh anu pernah fotokopi nu boga keneh deuleu bisa dibere ka naon ngaranna tatangga ceuk kaburu kula fotokopi geus husnuzon araya keneh fotokopi cek bapak-bapak di mana karanya nenden talar henteu panaje poho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal ya aziz dzallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqik ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisayyidil hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarr hadzal yawm ما ينزل فيه يا كافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tah doana eta nu aya keneh fotokopi na di imah perbanyak bere tatangga-tatangga jang engke mulai ngadoa malam Rabu terapkeun ba'da subuh ge ngadoa waktu duha urang mah salat duha bae haju ngadoa nu eta ke ba'dul arifin salat khusus nyana ngadoa aya azimahna disebut azimah salalim salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala ilyasin salamun ala musa wa harun salamun terus sampai ka 7 tulislah make segi opat qauluhul haqqu kalau Jibril Mikail Israfil Zalutah di tengahna ke ayat langsung tulis cara nulisna ba'da subuh ulah robah deui maca sholawat heula 3 kali assalatu wassalamu ba'da 5 fil mina alaika wa alihi ya sayyidi ya rasul agifni sayang bisa 3 kali terus maca sholawat anu adrikni salat adrikni beres eta terus maca bismillah 9 kali ulah napas karek tulis beres tulis terus kacaikeun sumur misalnya terus ka naon ngaran baheula mah di sadesa sumur teh hiji kadinya bae ke kabeh nyokot kuari mah masing-masing imam boga sumur geus kabak ka mana supaya kainum kapandian jeung sajaban rebo isuk anu deuk ka ladang nu deuk ka pasar ka kantor deuk ka berbagai tempat harus dituju ya kegiatan-kegiatan urang ulah waka berangkat mun memeh nginum cai salali minimal nginum tiap-tiap lembur kiai-kiai ustad nyararieun menta cai di Garut mah make dupi teh lamun di urang mah tang-tang angin dijieun tina daun awi nah desian beas aju digodog jadi bentukna engke kos kupat ngan nya nama juruna 3 disebutna dupi bisa tawali jadi dupi teh dufi al bala jadi penolakan bala insyaallah nginum cai eta haju ngadahar dupi 5 moal nyeri beuteung insyaallah cina kiai di urang mah dupi teh Garut Tasik Bandung tah dupi mah bahasa dupi mah tah Garut Bandung Tasik Ciamis dupi ngaranna di urang mah kupat masalah ganti ku urang kupat kan rada gede abe hiji ge sedang gitu bacang masalah asal bacangna di jerona tendenan daging hayam abe ulah hese gitu maksudna cina eueuh kieu nu kitu mah age roti masalah roti lupatna ka uduk-uduk deui bae ieu gara ada dupi tebak sakadar tambah nanti para guru make dupi kupat asli nama cai salalim
anu aya salamun salamuddin Alquran dihijikeun dengan make rumus tadi nulis na ba'da subuh ulah ngomong heula nanaon mun bisa ulah robah ti pangimbaran mun sanajan robah ulah ngomong nanaon heula maca sholawat istighosah 3 maca sholawat adrik tilu maca bismillah karak tulis tah kos kitu insyaallah.